Itadakimasu. Tah, iya isi chat WA kurir. Punten paket, palih mananya? Kapeng kergor taroskeun. Abi nuju di luar. Pan ieu urang teh keur nanyakeun ka maneh. Kalah nih tananyakeun. Cek urang mah jelaskeun heula we nya. Mun geus dijelaskeun kurirna teu apal wae karek ngomong kitu. Jelaskeun cobi. Ameh jelas abi metakeun paket lebet karungna. Tigor ka mana? Caket naon? Aa palih mana? Cobi jelaskeun we atuh. Ieu masih di gudang. Nu aya asem, seueur nu ucalan. Kamana atuh ucalan? Icalan meureun maksudna. Oke. Pan urang ge apal. Teu kudu loba ngomong maneh. Paket naon a? Teuing maneh nu mesen. Punten paket, palih mananya? Pengkeureun Indomaret, lebet ka Gang Hegar pinggir toko oleh-oleh, ka kanan, nu aya tangkal jambu air, di terasna nu aya nuju reparasi motor. Oke, pan geunahnya kieu langsung ngajelaskeun. Jadi urang teu beak waktu keur chatan, fokus ngirim. Da dugdek mun geus di lapangan mah lamun ngajawab WA terus. Tos ah.